Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tebang dangudinya sareng sim kuring menenang beoh orang neraskeun hanca dongeng anu katuna dina dinten kamari teu nembe dugi kadinya mitranya. Hayu atuh urang sami-sami bandungan kumaha terasna ieu carita wilujeng ngadangukeun runga. Ayeuna mah urang kocapkeun saminggu ti harita Pak RT Bahdaroji kitu deui palebe dibaturan ku warga sejena keur badami we ngeunaan bagong nu sada ieu diantep sajaro saminggu di jero kandang. Saila saminggu teh tetela cenah kejadian naon-naon anu aneh. Ilahar we kawas bagong biasa. Ngan anu matak aneh teh ukur bagong anu pangleutikna. Eta begu teh tara daek di paraban kuno sejen hayang teh kusangu we. Tapi eta hal teh teu jadi pikir. Cenah meureunnan pada anak bagong we kitu kahayangna. Kumaya geus saminggu urang ngantep eta bagong di jero kandang. Tapi eueuh tanda-tanda anu aneh. Eta anu ngaharti bagong nya nu ditewak ku urang teh bagong biasa. Ceuk eta Pak RT pok Bahdaroji teh nembalan. Nya Abah mah boga kayakinan yen bagong teh bagong biasa, lain bagong kajajaden, jadi aman lamun dipaehan oge. Bahdaroji mah geus boga kayakinan yen eta bagong teh bagong biasa. Tah ku kituna nya ayeuna mah waktuna urang maehan eta bagong yeuh. Oge urang teh kudu sawala ngeunaan nya pasti we urang teh bakal moro deui ka leuweung tempat sayang eta bagong aya di Tegalan anu aya puluhna. Ke ari kami mah nya masih kene hariwang inggis aya mamalana mun nepi ka maehan eta bagong nya kangaranan bagong ti leuweung larangan sok loba kabejakeun kakocap sangat. Hari palebe kapan geus sasaksian yeuh eta bagong teh kawas bagong biasa wae. Nya kumaha we umumna bagong biasa. Nah teh yakin palebe. Ceuk Pak RT harita teh panasaran kana pamanggih Pak Lebe. Nya lain teu yakin, tapi kapanan baheula ge kungsi kabejakeun aya jalma nu pika geuringna teh alatan nya maehan orai di sisieun leuweung larangan eta. Jadi kami masieun aya kajadian nu teu dipiharep. Lamun maehan eta bagong sok komo eta bagong teh meunang ti jero leuweung. Palebe mah hati-hatina keur teu sagawayah maehan bagong kitu bae cenah inggis aya mamalana. Nya inggis we mun dipaehan ku urang bakal aya mamala. Pikeun nu maehanana jadi sieun atuh kitu mah. Kumaha tuh Bah? Ceuk Pak RT bari ngareret ka Bahdaroji. Atuh Bahdaroji katingali keur ngahulang we kawas anu keur mikir. Mikiran caritaan Pak Lebe. Dari ningali kalebadinya mah Abah ge jadi hariwang. Inggis mun dipaehan urang teh bakal narima akibatna anu kurang hade. Tapi lamun teu dipaehan atuh kumaha kapan kudu dipaehan hama teh tetep kudu dipaehan. Sangkan teu kaganggu ka kebon urang. Kumaha tuh kapan sapiraku teu dipaehan mah nya lamun diantepkeun kitu bae mah. Tangtu we atuh kumaha KTP urang teh meureun piraku rek di kukut ku urang onamanan mah ditundana kandang pan bareng di paraban. Komong gerek ini maro deui tangtu bagong teh bakal loba. Tah kitu. Cikan palebe kumaha atuh abi mah bingung yeuh. Coba RT manehna teh balik rumahnya ka palebe. Atun ditanya, terus tembalan. Nya kami ge bingung, sabab serba salah. Lamun diantep, kapan eta teh mangrupakeun hama nu ngaruksak.
nu bakal jadi gangguan pikeun urang. Tapi lamun ayeuna dipaehan geus aya mamalana. Kumaha tuh bah? Sugan abah boga kamandang ye. Sarua abah ge bingung barte. Teu wani maehan. Nah, ieu teh kawas anu bararingung atuh. Kawas lain kolot bae. Ari ceuk Aki mah eta Bagong teh kudu dipaehan tetep. Tapi ulah ku jelema. Ulah keluarga lembur ieu. Sangkan mamala kitu tah, ulah ku jelema pokona mah. Ngadenge caritaan si Aki Jai sadaya teh mani. Caroloh kaget, naon cenah maksudna can kahareti. Pok Pak RT teh tumanya ka Aki Jai. Kumaha Ki, kuring macan ngarti ya. Kumaha maksudna kudu dipaehan tapi ulah keluarga lemur atau ulah ku jelema? Pok jelaskeun Ki. Nya jang RT. Ulah ku jelema bisi jadi mamala, bisi jadi matak. Jadi taya jalan deui iwalti. Asok Bah. Ulah diding-ding leureun sidang siloka lah. Baik geura bejakeun mah beulit lah naon maksudna Bah. Bet carita kitu, uing mah teu kaharti. Ceuk si Haji manehna mah motong caritaan. Aya wae nya. Bet ulah ku jelema sagala, taeun teh si Aki mah sok ka mana bae. Maknya Bagong teh dipaehan ku jurig atawa makhluk halus mah nah rek disantet kitu. Ceuk biji, maneh sarua jadi penasaran. Nya ceuk. Sok aya bae ari si Aki Jai mah. Piraku atuh bade disantet mah nya ceuk. Keur kitu teh toro jual Pak Haji Bandi. Nu kakara datang nyampeurkeun kana eta riungan. Aya naon itu aya naon? Dengan Pak Haji mah bieu teh disantet-santet kitu. Naku naon? Bukan mah Kang Haji macan ngarti ji. Ceuk Pak Haji. Rumahnya ka si Jai atawa si Ece. Eta Pak Haji teu Ki Jai. Nya cenah ulah maehan Bagong ku jelema bisi aja di mamala. Tadi teh keur badami sa Bapak RT Palebek kitu di Badaroji teh. Teu wani maehan eta Bagong geus aya mamalana. Kapan Bagong teh ti leuweung larangan tah kitu Pak Haji. Amun Pak Haji tah kitu pisan. Oh kitu teh kitu. Aduh. Kumaha atuh kitu mah? Pak Haji gitu ngarti ulah baehan ulah ku jelema. Segera jentrekeun atuh Ki. Pak Haji Bandi ge jadi penasaran. Pok atuh Ki Jai teh harita carita deui. Dihabot langsung dipotong atuh. Kan Aki teh ngajelaskeun. Maksud Aki mah maehan Bagong ulah ku jelema teh lain. Pokona mah lain ku makhluk halus atawa ku jurig. Tapi eta Bagong teh kudu dipaehan ku sato deui. Kitu Ki, kaharti ku uing aya kitu mah. Geus we adukeun lah jeung anjing Ki eta Bagong teh. Cek si Haji manehna surti. Tah eta bener jang. Leuwih hade adukeun we eta Bagong teh jeung anjing. Sina nepikeun ka paeh. Kapan dipaehan ku anjing mah meureun moal jadi mata ka urang. Bener pisan alusna pamanggih Aki Jai teh. Nya leuwih hade kitu lah. Adukeun we. Eta Bagong teh jeung anjing. Kun we aya si Pleki. Anjing Pak Haji anu hebat pokona mah. Moal teu ngusak atuh Bagong teh. Ku sekali ngarontok ku si Pleki mah. Kun we hitung-hitung hiburan lah. Ngah rame di lembur urang. Hayakeun we acara ngadu Bagong sakalian. Jeung diengke lamun hasil boroan teh. Wong adukeun we jeung anjing. Pak Haji mah langsung satuju bae. Tanya halus pamanggih Aki Jai teh. Kuring ge satuju Pak Haji, kumaha ari Palebek kitu di Badaroji ya. Nah satuju, ceuk Pak RT ngareret ka Badaroji, kitu deui ka Palebek. Anu deret gancang nembalan. Kami mah setuju pisan. Nya iwati ku cara kitu. Sugan we atuh moal aya mamala. Mun nepi ka eta Bagong teh dipaehan ku sato deui mah. Leres Palebek abah geus satuju. Tah kitu geuning, jadi mun kitu carana mah urang sararea teh kudu nyieun tempat ngadu Bagong we ye. Eta Bagong teh urang adukeun jeung anjing. Kan kumaha nya ngadukeunna kawas ngadukeun domba kitu. Pak RT manehna can ngarti kumaha can ari ngadukeun Bagong jeung anjing teh.
ari baere parete kumaha atuh lain kawas ngadukeun domba atuh bahaya lamun diadukeun kawas domba ngadukeun bagong jeung anjing mah kudu make serigsig kudu make pakalangan anu di pageran bahaya kumaha lamun bagong nyuruh ka nu lalajo atau jeung bagong dikabur kapan barabe dieunkeun we gede atau make serigsig ku awi atau pager pokona mah parah aman sina diaradu we di jero eta pakalangan tah kitu tah muhun Pak Haji nya kumaha atuh wayahna we urang teh bareng kudu nyieun pakalangan ye yang aci make jai kumaha sanggup ye nyieunkeun pakalangan ye anya mangga Pak RT lah sanggam abi mah ceuk eta si Haji langsung nyanggupan teu di nu sejana ya siap aki ge siap ari kanggo ngadamel pakalangan mah ya monggo sadaya saur manuk tanda nyanggupan syukur ari kitu mah jadi ayeuna mah sagalanan ye urang nyieunkeun bae pakalangan ngan engke mun geus urang boga pakalangan matang tuwe bagong teh bakal diadukeun jeung anjing nepi ka paehnya jadi lamun geus paeh mah urang ditinggal neangan di we moro bagong hasil baroan orang adukeun deui jeung anjing gitu jeung kitu we nepi ka beak teh bagong teh ceuk Pak RT ngajelaskeun panjang lebar atuh aya di dinya pada ngarti jeung setuju pokona mah urusan waragan oge awi mah gampang tenang ku Pak Haji bakal ditangkes kun we da Pak Haji mah loba awi lah kun we malur awi loba di kebon tinggal ngalaan we lah jang pager eta pakalangan mah anya nuhun Pak Haji kana kasangbanana ye atuh mugi we sagelarupina tiasa lancar tiasa laksananya lain nyai cenah rek kadukeun bagong aya baeknya nya ceuk rek aya acara dugong nah naon ari dugong teh anu bagong bi kukupingan abah mah dugong ari dugong mah sugan teh dulag jeung goong nyi heug teh adu bagong nya laras atuh aki dugong teh adu bagong kitu kutan teh nya atuh satutasna menang kacinakan madina tariungan poe eta keneh warga lembur jadi keperaku Pak RT pikeun nyieun pakalangan sementara riungan teh bubar simitian barang gawe rek nyieun pakalangan teh bring bae aki jai si Acim gitu di warga nu sejana mah rek indit ka kebon awi bogana Pak Haji Andi rek rala awi we cenah salobana nu digarawe teh geus dimimitian gedok nuaran awi geus menang nuaran mah yang geus rada cukup dituntutan dipanggul dibawa kalahan nu geus disayogikeun nu teu jauh ti kandang eta bagong pok ada yang si Acim teh keur ngobrol we jeung Aki Jai anu keur nuaran awi kumaha lagana tah ieu pakalangan teh nya jeung sakumaha atuh awina ye Ki ieu nya sina loba we awi teh jang sabab kudu lega eta pakalangan teh kudu laluasa ya kudu loba we awina teh bener lah kudu loba karena lega lah karena luasa kan we sina diadu tabagong teh jeung anjing anu kabayang we ku uwing mah nya eta si pleki tah anjingna Haji Bandi langsung sakitu gedena tangtu we bakal bisa ngalawan ka eta bagong sanajan gede oge nya nya tangtu we atuh bagong hiji mah bakal saktiak ku si pleki mah kapan geus kasaksian kahebatanana besok jang bawaan eta awi teh panggul ka itu tuh urang ukur legana eta pakalangan geus kitu mah Aki Jai ngukur-ngukur legana pakalangan geus menang ngukur mah paparentah deui ka si Acim jeung anu sejena ayeuna mah sok we tah da geus puguh legana pakalangan teh geus kaukur sok we ayeuna mah pancukeun heula tah awi teh jieun patok beladinya juru kidul samet tangkal peuteuy juru kaler samet sisi lapang
Juru kulon jeung juru wetan mah deket tangkal biso tah kadinya tah. Nya siap lah bah. Geus kitu mah mimiti nyieun patok awi teh ditangtungkeun luhur naker. Geus kitu mah awi teh disaringsigkeun we kawas paker ngalingkung bakalangan. Sabot keur barang gawe sabeneran si Selut teh ngaliwat ka lebah dinya. Ting tes di mana si Selut teh? Tas ulin meureunnan ningali anu keur barang gawe teh manehna penasaran. Alah. Itu ngarumpul. Gawas keur nyieun naon itu teh? Sampeurkeun ku uing ceuk si Selut. Jadi penasaran hayang nyaho orang tepi ka dinya. Pok si Selut teh tumanya, nuju ngadamel naon eta teh ki? Kawas nyieun sarisig awi kitu, mending ngalingkung kitu. Kapan dewek teh keur nyieun pakalangan jang. Pikeun ngadukeun bagong. Ngadu bagong. Aya bae. Saha atuh nu boga pokal ngadukeun bagong sagala rupa atuh ki? Jadi adukeun jeung naon bagongna? Nah jeung sirah aki, nya lain jang. Syawal tadi teh geus badami jeung Pak RT palebe. Kitu deui jeung nu sejena. Eta bagong teh kapan hama kudu dipaehan ngan bae ulah sagawayah maehanana. Lamun dipaehan ku jelema bisi jadi mamala ku kituna. Tadi dina hasil riungan teh kudu dipaehan ku sato deui. Ya tarek diadukeun we. Ta bagong teh jeung anjing nepikeun ka paehna tah kitu. Har. Kalah karek diadukeun jeung anjing tah. Ta bagong teh. Karunya atuh. Cing boga rasa-rasa najan ka sato oge. Komo ieu rek diadukeun jeung anjing saha? Ya anjing nu aya di kampung we. Utamana mah anjing bogana Haji Bandi nu sakitu gedena nyata si Pleki teh ya. Si Pleki rek adukeun jeung bagong. Padahal mah ulah si Pleki adukeun jeung bagong mah geus we tah Haji Bandi adukeun huluna. Sehingga disuruduk atau bujurna. Ai jang tong ka mana wae carita teh. Kumaha lamun kadengeun ku Pak Haji? Moal teu benu ke teh. Padulut teuing rek bendu oge keur uing mah. Moal jadi pikir. Pangaranan jelema kitu mah eta Haji Bandi mah lengger ka uing kamari atuh. Bot eta si Pleki ngudag-ngudag sagala. Untung we uing teh bisa nyalametkeun diri. Salamet teh digegel ku si Pleki. Nah, artu ari maneh Selut. Bet aya bae bet urusan jeung Haji Bandi sagala rupa. Beungeut anggur mah bantuan we ieu aki ieu keur nyieun pakalangan. Uing mah rek lalajo we nyieun eta pakalangan mun lega kitu. Aduh. Tanaonan atuh. Beti adukeun jeung anjing sagala rupa geus we peuncit bagong teh atuh. Mesti peuncit pahakan kaynya. Ulah dikakaya kitu. Nah ari si Sujang buat kita dihakan sagala rupa nya moal daekeun atuh kapan harom. Nya harom atuh. Kok eta ge sarua ngadukeun bagong jeung anjing oge. Sarua jeung nganiaya ngadu-ngadukeun sato. Kapan teu meunang eta teh? Nyari aki mah. Kenya pokona mah ada titah. Kapan usulan di kokolot we. Kolot-kolot kumaneh kitu mah kolot-kolotok. Piraku rek ngadukeun sato. Tabagong teh watir diadukeun jeung anjing. Kapan bisi jadi mamala jang. Lamun dipaehan. Jeung eta bagong teh ngarah paeh we kitu tah. Jengkek diboro deui cenah ka leuweung. Sabab teh lah bagong teh loba jang. Jadi rek diboro di bae tah agong di leuweung teh. Keun wae da moal naon sabenerna mah tukang ngaran bagong di leuweung mah. Da tempatna, habitatna wah diganggu. Kapan cenah ngaganggu ka kebon warga lembur jang di Raja. Nya meureunnan lapareun da eta atuh warga lemburna meureun. Geus ngaruksak kayaan leuweung. Kapan leuweung teh kiwari mah jadi ngaleutikan. Loba dibabadan ku jelema dijieun pamukiman meureunnan.
Oh nya nu katuing jang. Jeung eta we bagongna aya kuloba jang. Aya puluna mana kitu ge. Oh baranahan teh loba. Oh teu di kabeh meureun eta bagong teh. Har ari si Aki nya atuh bagong mah moal di kabeh. Ngadirih dia we tangtuna oge. Aya bae rek ngadukeun bagong sagala rupa. Jang. Bantuan ya lain kalaka. Ngajajan ngobrol wae kan si Aki keur barang gawe ya. Hang teh kapan rek nyieun ieu ya pakalangan. Buru bantuan. Ceuk eta si Acim. Uing mah moal milu bantuan Kang. Sokomo rek nyieun kandang nyieun pakalangan anu bagong watir atuh diadukeun bagong jeung anjing. Tapi keun bae ketang tah hayang teh tah. Anjing si paleki teh paeh ku bagong tah beunang disuruduk tah. Ari mana bet ka mana bae, buku eta teh jago jang. Jadi unggulan, bikin unggulan bagong, mau teu rame jang. Pokona mah acara bakal rame, lembur teh bakal pokona mah meriah lah. Keur uing mah teu hayang meriah-meriah. Ningali anu bagong, nu aya mawatir we, nu aya teu tega. Sokomo eta bagong teh bakal ngalawanan anjingna teh teu hiji. Tak tuh we bakal ripuheun atuh. Cenah kateuing Kak. Akang ge teu apa lah. Saya eta mah penting mah tur ka pamarentah we lah. Si Acim ngaleos manehna mah mung papanjangan ngobrol jeung si Selun. Nya uing rek balik we Keun hayang nyaho kumaha cenah eta. Anu bagong teh. Bet aya bae. Selun bangun anu teh milu sea kana eta kaayaan anu keur nyieun bakalangan anu bagong. Ngaleos ninggalkeun eta Aki Jai jeung anu sejena. Atuh Aki Jai si Acim jeung warga lembur anu sejena neruskeun dewe nyieun eta pakalangan ari kurik keudeuh mah. Pakalangan teh geus jadi. Malahan mah geus tinggal mantoan. Wah ayeuna mah jang kari mantoan we. Pantona belah dieu yeuh. Pikeun ngasupkeun bagong jeung anjing. Nyakeun ku abi urang damelkeun lah. Pantonanya kira-kira sange di kumaha pantona bah. Ieu nya cukupna we jang sakan bisa asup anjing jeung bagong. Tak nyakeun ku abi, ayo we. Nyieun kandangna euy, nyieun panto euy. Mangga. Geus kitu mah eta pakalangan teh dipantoan. Geus beres mah ngadeg eta pakalangan ngadu bagong. Sareng teh mulang bae ka imahna sewang-sewangan atuh Aki Jai jeung si Acim laporan ka Pak RT yen pakalangan teh geus rengse. Dah kitu Pak RT. Ayeuna mah kantun prung we. Anu bagong teh tah kitu. Margi parantos beres. Nya nuhun ge ari geus beres mah. Nya ke kuring bakal banami deui jeung pupuh ieu lembur nya palebe jeung Wahdah Roji ya teu di Pak Haji Bandi ngeunaan acara nganu bagongna ya nya mangga ari kitu mah nya atuh Aki mah bade uih we teh muhun bade istirahat heula nya nuhun ge nya alus gawena ya geus beres ya ceuk wae teh sugeng mah sabab pagaweanan Aki Jai sapara kaja teh geus beres ku waktu anu sapoe kitu nama sabab dipigawe ku sararea. Ayeuna urang kocapkeun si Selud anu balik ka imahna satu tasna nempo warga lembur anu keur nyieun arena ngadu bagong atawa pakalangan. Mak aya be di lembur urang teh haraneh uing mah teu ngarti aya naon taeun teh sujang. Nya manggihan naon nu manggihan anu aneh kumaha dia lembur taeun teh mama teu ngarti. Aneh mak eta tadi uing ningali warga lembur Aki Jai sapara kanca keur nyieun pakalangan jang ngadukeun bagong. Rek diayakeun pakalangan ngadu bagong. Mana kitu ge rek ngadukeun bagong meureun ujang. Nya atuh mak rek ngadukeun bagong bejana mah da lain ngadukeun domba. Aya bae eta bagong teh rek diadukeun jeung anjing sagala. Watir uing mah. Nah hampat diadukeun sagala rupa tuh eta bagong jeung anjing.
Jalu teuing mak nu cenah mah eta Pak RT gitu di kolot nu sejena teh nyarek mayahan eta bagong bisi aya mamalana ka warga lembur. Jadi leuwih hade dipayahan teh ku sato deui nyaeta ku anjing. Tah kitu mak. Oh ngeureunnan kangaran bagong ti leuweung nya. Karana leuweung anu sanget bisi we aya akibatna bisi aya mamalana ka warga lembur. Bisi eta bagong teh bagong kajajaden sujang. Si mama cok kamana wae aya kitu bagong kajajaden mak. Uing mah teu apal. Nya meureunna aya we ari siluman mah. Bisa mancala putra mancala putri sujang. Kangaranan bangsa nu kitu mah garaga sakti taeun teh. Kateuing mun kitu mah. Tapi eta sok aya nu kasebutkeun. Oh nyegik mak jadi bagong gini. Nya aya we nu ngalap kabeungharan. Ucara anu salah nyaeta muja ka bagong gitu. Kepikeun ka nyegik. Jelema masuk aneh-aneh wae nya mak. Jelema teh mulia. Boga akal jeung pikiran. Pamilih jeung perasaan. Tapi jadi bagong. Ayeuna dilemu urang ngadukeun bagong teu ngarti uing mah. Nyakeun bae sujang ulang mah ulah pipilueun atuh. Lalajoan we kumaha teh kajadian di lembur nu kadukeun bagong. Mudah-mudahan mah kajadian nu matak ngahariwangkeun kitu kana kasalamatan sarerea ujang. Nyama lah keun bae tah. Sugan we teh ka bagong teh boga kajajaden. Karasaeun tah ngadukeun bagong sagala rupa atuh. Mutnya eta bagong ngaraja ka pilemburan lainna diadukeun. Geus we usir atuh. Eta bagong teh ku warga lembur. Ulah nepikeun ka diboro ka sayangna. Boa eta mah ka lembur teh pedah we keur lapareun nya mak. Nya duka teuing atuh ujang da meureun kasieunan. Kasieunan eta bagong teh anu bakal ngaganggu kana parawijana ujang. Kangaran jelema mah kapan sok kahariwang kasieun sok aya bae kangaranan jelema mah. Sok pada sagala rupana teh geus diatur ku pangeran tapi tetep we sok cangeun caya tah kitu. Sok milu riweuh taeun teh ujang. Nya mak lah lieur ulang Bandungan we kumaha eta. Kaayaan di lembur urang nanyakeun anu bagong. Tapi uing teh jadi penasaran mak. Penasaran kumaha taeun teh sujang. Penasaran uing teh hayang ningali eta bagong. Kuda uing mah saya ieu can nyaho kumaha bagongna tah. Anu geus di kandangan saila saminggu diantepkeun teh cenah. Nya juga atuh keisukan merek diteang mah ujang. Bagongna kumaha ada kapan beurang oge cenah mah rame sok lalajoanan taeun teh. Jadi tongtonan ku barudak kitu deui. Kulot ge loba nu panasaran. Malah mah cenah kabejakeun aya nu aneh. Anu aneh kumaha kitu mak? Eta bagong nu leutik keneh mah nu begu. Cenah tara daekeun di paraban nu sejen hayang teh sangu we tah kitu. Ai. Nah anehnya mak. Eta begu teh pet hayang sangu bae. Uing jadi penasaran tah. Najuk bae adi herek lalajo mah ujang. Kewe isuk deui kapan ayeuna mah geus erek maju ka peuting taeun teh. Geus sareupna taeun teh sujang. Bae mak. Nek ayeuna we ke rek lalajo arah sepi ari wayah kiwari mah. Karena uing sidik ningali eta bagong. Ceuk si Selun enggak maksud derek ningali eta bagong. Mah teh penasaran hayang nyaho ka tilu bagong anu keureun di kandangan di tengah lembur. Mitra waktosna parantos teh kapan deui sagala urang teu jadi cerita si Selun balad siluman bagudui ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganunkeun tina sadia perhatosan hapunten nya tangtos seueur lepat tangtos seueur kirang tapi malah manal janten hiburan bae mitra ngahibur baraya di mana ayana. Atuh tong hilap di like di komen oge di subscribe mitranya. Itu mangga sangeulanan emang undur
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.